Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita nu katunda dina juduning carita awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting. Nyatana kasarkum anu mana harita nuju milarian bojona kulantaran teu aya di bumina, eta hanca teh mitra. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosana mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Ari pamajikan aing kamana kayaan sakitu keung teh kalah eueuh di imah. Di pancuran oge eueuh nah kamana cenah. Ngahariwangkeun beut luas leos teu puguh matak naon lamun bebeja. Ceuk sarkum terus balik deui ka imah leumpang narurusuhan hayang gancang nepi. Bareng jeung kitu celeger. Kadenge sora anu ngaceleger di awang-awang. Nya puguh sarkum ngarenjag berengbeng lumpat muru ka imah. Teu sakumaha lila geus nepi deui sup ka jero, gebrug panto ditutupkeun sakalian ditulakan. Kumaha ujang aya si Nyai teh? Tanya maana harita nangtung di lawang tengah. Nya eta eueuh mak, di pancuran taya sasaha kalah mata keung. Nah kamana di si Nyai? Beut sok ngahariwangkeun atuh. Ceuk maana tuluy balik deui ka tengah imah. Sarkum nuturkeun gek duanana dariuk, jep jarempe bari ngadedengekeun kayaan di luar. Ok maanah ngomong, Jang, jangan atuh nah kamana pamajikan hidup teh. Hariwang mama, sok bisi ayana naon. Jeung di eta di luhur sora meuni pating jeleger mataksion. Teangan kamana mak? Puguh kayaan di luar teh keung. Nya kamana we atuh tanyakeun ka tatangga. Ka tatangga urang anu deket. Lamun ujang teu ludeng hayu kumaha di baturan. Ceuk maanah nita sangkaneangan Nyi Sawitri lantaran hariwang. Ah teu kudu mama cicing we di imah. Keun abdi we sorangan anu rek indit neangan mah. Kadepan to tulakannya mak. Sok kewat ka ditu. Walon sarkum jung nangtung gap kana batre anu nangtung dina luhur bupet. Geus kitu koloyong leumpang muru ka panto hareup. Kolotrak muka panto terus kaluar ti imah. Jurut turun kaburuan satuluyna kenceling indit rek neangan bojona. Ari maana nungguan di imah. Gebruk panto ditutupkeun tuluy ditulakan. Kocapkeun deui sarkum harita leumpang ngagedig rek neangan bojona.
Barasat baterai disorotkeun dipake nyaangan jalan. Go ka imah tatanggana anu pangdeukeutna. Geuwat atuh Sarkum kekatrokana panto bari uluk salam. Tapi sakitu geus aya kana sababaraha kalina panto eueuh nu muka. Sok padahal harita nu boga imah teu keur sarare. Tapi kulantaran sarieun sakabehna ngaharep-hep pura-pura teu kadenge. Sanggeus panto teu dibuka, Sarkum tuluy indit deui ka imah tatanggana anu sejen. Maksudna rek nanyakeun bojona susuganan aya anu nyaho. Tapi kajadianna angger cara tadi. Tatanggana saurang oge eueuh anu daek muka panto. Sarkum kekatrok ka sababaraha imah tapi weleh panto teu dibuka. Da puguh kayaan di luar masih keneh cara tadi mata keung loba sora anu pating geleger di jomantara. Sarkum tanggah kaluhur tapi didinya teu kacirina naon. Langit poek bentangan ukur aya hiji-hijieun. Sarkum tuluy ku kurilingan yangan bojona tapi weleh anu diteanganna teu kapanggih. Samalah harita terus Sarkum oge neang ka imah Titin jeung si Ojay. Susuganan bojona aya di dinya. Tapi barang nepi kaburuan imah. Sarkum ngahuleng lantaran kayaan di dinya paroek samalah di jero imah taya lampu anu diseungeut. Beu kawasna areueuh anu boga imahna oge. Lantaran meuni paroek. Tapi cobaan we lah urang ketrokan. Ceuk Sarkum bari nyorot-nyorotkeun baterai. Sorog ngadeuketan kana panto. Tin! Titin! Sarkum gegeruan ka adina tapi taya anu ngawalon lantaran Titin eueuh di imah keur ngendong di imah Bah Omon. Sabab ti sore kene si Ojay aya di imah Palebe. Jadi teu ludeung lamun kudu sare di imah sorangan. Sanggeus sababaraha kalina kekatrok taya anu nembalan. Sarkum ngaleos ninggalkeun eta tempat. Kulantaran geus ngarasa capek. Akhirna Sarkum balik deui ka imah gok amprok jeung indungna anu tadi nungguan sorangan. Ujang kumaha si Nyai teh aya? Tanya maana sanggeusna Sarkum aya di jero imah. Nu matak eueuh, Mak. Geus ditanyakeun ka tatangga anu dareukeut. Ah, nyaeta saurang oge taya anu buka panto, Mak. Kawasna mah batur oge sarieun. Samalah tadi sapanjang jalan teu panggih jeung jelema saurang-urang acan. Kabeh ngaharep-hep di jero imah. Walon Sarkum gek diuk dina kursi sok baterai ditunda di luhur meja. Ae-aena ka mana atuh leosna ari si Nyai teh? Ah, nyaeta duka ka mana? Nyiar-nyiar pi ka Melangeun. Coba atuh jang minta bantuan ka Pak RT sangkan mantuan neangan. Keheula anan mah capek keneh ka karajol kuring teh. Jeung deui ke daguan heula nepi ka kayaan di luar aman. Lantaran kuring teh sieun bieu oge nepi ka asara rempodan, lamun teu ras inget ka pamajikan mah haroream. Nyangke bae atuh lamun sora anu gandeng di luar geus repeh. Kuat ka ditu bejaan Pak RT-nya. Ceuk maanah keukeuh nitah ngabejaan Pak RT bakat kumelang ka minantuna. Jep duanana jarempe eueuh anu cacarita. Ngadon pating haruleng ngadu jentul. Mikiran Nyi Sawitri anu teu puguh leosna. Sanggeusna aya sawatara waktu jep sora anu pating jeleger teh jempe kitu deui sora angin mimiti leler. Tapi kayaan angger keneh cara tadi karasana keung jeung geueuman. Yang geus jempe ayeuna mah kayaan di luar teh. Nya Mak, sora anu pating jeleger geus repeh. Sok atuh ka ditu lain rek indit ka imah Pak RT. Keheula mah urang tungguan sakedeung deui. Saha nyaho pamajikan abdi balik sorangan. Jeung diasa teu geunah rek ngahudangkeun Pak RT dina kayaan peuting kieu mah. Bisi kur sare tibra. Nya kajeun atuh kumaha ujang we eta mah. Sok bae mah bisi tunduh mah geura sare deui. Ceuk Sarkum nitah sare ka indungna lantaran karunya bisi tunduheun. Ah moal da teu tunduh mah. Rek di dieu we maturan ujang. Nya mangga kumaha emak we. Ceuk Sarkum jep duanana jarempe deui pating jarantul. Mangsa alam harita beuki peuting. Samalah geus rek nincak ka janari leutik. Sabot keur kitu panto hareup aya anu ngetrokan. Sarkum jeung maanah curing hak. Jang, tah boa si Nyai balik. Kuat tempo. Nya Mak,
Sugan bae Nyi Sawitri balik. Walon Sarkum tuluy nangtung samalah maanah oge nurutan. Duana narurusuhan muruka panto hareup. Sarkum nyingraikeun hordeng lantaran hayang nyaho saha anu aya di luar. Barang bre tete lah bojona keur nangtung dina teras. Nya puguh bae Sarkum bunga gancang kolotrak muka panto berai panto muka. Nyai, di mana ari Nyai? Tanya Sarkum bari neuteup ka bojona nu kakarajol. Nya Nyai ti mana hidup teh? Ti tadi salaki Nyai neangan kaditu kadieu lantaran melang bisi Nyai kunanaon. Ceuk maanah milu tumanya kaminantuna. Mak, Kang Sarkum. Hapunten bilih abdi parantos ngahariwangkeun. Walon Nyi Sawitri bari nangtung di lawang panto. Nya teu nanaon Nyai, tapi kade ulah sakali-kali deui luas leos teu bebeja. Akang jeung emah hariwang. Nya Nyai, lamun rek indit-inditan teh kudu bebeja. Ulah leos-leos teu puguh komo deui dina kayaan peuting. Kumaha lamun aya jalma jahat. Hapunten, Mak. Nya geus teu nanaon sok jang cenah asup ka jero imah. Nya Nyai sok geuwat ka jero. Ceuk Sarkum nita asup ka bojona. Teu bahan Nyi Sawitri asup ka jero imah gek tiuk dina kursi. Sarkum nutupkeun panto sanggeus kitu gek tiuk kitu deui maanah. Nyai, ari anu sabenerna Nyai teh ti mana? Sarkum tumanya deui lantaran hayang nyaho. Nya Nyai nah ti mana? Cingpok caritakon. Nu mawi kieu Kang Sarkum kitu deui emah. Rumaos abdi turun ti imah tua wartos heula. Margi tadi abdi reuwas basa nuju ti Brasare. Ngadadak kagereuwahkeun ku sora anu pating jeleger di luar. Nyatras ku abdi teh di teang. Saatosna aya di buruan. Tu dipalih ditu abdi ningali aya cahaya pating barasat di awang-awang. Abdi teh reuwas tapi panasaran. Hayang apalna cahaya naon eta teh. Teras ku abdi disampeurkeun ka ditu. Teras aya naon di ditu teh Nyai? Nya Nyai aya naon di ditu teh? Tanya Sarkum jeung maanah pilih genti tumanya dahar hayang nyaho. Pamisa jelas nama duka aya naon. Margi abdi oge teh terang. Mung bae ninggal cahaya pating barasat. Disusul ku sora anu pating jeleger. Ah, baruk aya anu kitu. Ceuk Sarkum meuni olohok da puguh ngarasa heran. Kitu deui maanah sarua. Nya Kang kitu. Pilih akang teu percanten mangga bae enjing taroskeun ka Pak RT. Margi abdi ninggal ti katebihan. Di ditu oge aya Pak RT sareng anu sanesna ngajajar. Sami nuju ngalalajoanan eta cahaya. Ceuk Nyi Sawitri dina nyaritana katempo darya pisan. Oh, jadi Pak RT mah araya di ditu nya. Teres Kang. Nya lamun kitu mah keun isukan urang tanyakeun. Lantaran akang oge hayang nyaho nah aya naon bieu teh. Nya tapi lamun teu ditanyakeun oge sigana bakal apal. Sabab pasti bakal loba jalma anu ngaromongkeun ari kitu mah. Dan anu sejen aya anu nyaraksian meureun. Nya Jang. Sigana isukan bakal gonjloh deui geura lembur teh. Kang Sarkum. Ceuk Nyi Sawitri nyaritana teu kebat. Aya naon Nyai? Tanya Sarkum bari neuteup ka bojona pinuh ku rasa kacinta jeung kanyaah. Kang. Abdi mah emut ka Aki. Margi tos lami teu pendak sareng anjeunna. Oh, jadi Nyai teh inget ka Aki. Teres Kang. Terus kahayang Nyai kumaha? Kieu Kang. Saupami enjing akang salse, kumaha lamun urang nepangan ka ditu. Margi abdi teh tos sono hayang tepang. Ceuk Nyi Sawitri nembrakeun eusi hatena. Anu hayang panggih jeung akina. Nya hayu wae urang tepungan ka ditu ari Nyai hayang panggih mah. Tapi sigana moal bisa isuk. Lantaran poe isuk mah akang boga keperluan anu kacida penting anu nyangkut kana urusan usaha urang. Nya teu sawios teh enjing oge. Mung bae akang tiasana iraha. Nya paling oge pageto lah 2 poe deui mah bisa. Kajon sagala urusan cenah diurus ku si Uyeh. Da manehna geus ngartieun ieu. Tah kumaha lamun kitu teu nanaon. Jeung deui urang teh perlu babakalan keur ngirim Aki. Maknya akang kudu datang lengoh. Era atuh keur mah jarang panggih urang teh. Walon Sarkum nangtukeun poena.
Sok padahal dina jero hatena mah haroream ari sabab ngajugjug ka tempat si Aki teh jauh. Lantaran aya di tengah leuweung luang libung anu jauh ka ditu ka dieu. Tapi kajurung ku kanyaah ka pamajikan kapaksa nurut. Nya mangga kitu oge kumaha akang? Nyai ajak atuh Aki hidup teh ka dieu. Lantaran mah oge hayang panggih. Mangga mak, pamikeun matang tos ku abdi diajak. Oh kitu samalah lamun heug daekeun mah cenah terus cicing we di dieu. Karunya lain geus kolot Aki nyai teh. Ah, mah kenanya geus kolot. Nya pasti atuh geus kolot anu matak disebut Aki oge. Tapi raku ngorak keneh disebut Aki. Aeho geus kolotnya matak disebut Aki oge. Ceuk Maanah bari seuri. Nu mawi tos sepuh mah pun Aki teh. Samali mayuswana tos aya kana 75 tahunan. Mung bae anjeunna mah jagjag keneh. Heuh matak ajak atuh ka dieu. Aya geus mamarek saredoy nya. Dayeuna mah hidup geus mulang. Mangga mak. Mitra kaum dangu jeung Maanah nangtung tuluy ngaleos ka kamarna. Kitu di Sarkum jeung bojona teu liladuanana arasup deui ka kamar lantaran harita teh peuting keneh. Kayaan Nyi Sawitri biasa cara sasari taya anu matak nyurigakeun. Sok padahal samemehna manehna geus tarung rongkah ngalawan Bahukim. Nya tapi kulantaran Nyi Sawitri siluman anu kasebut Gagas Sakti Mandraguna. Sarta samemeh jadi manusia geus tatapa anu lilana puluhan tahun. Jadi sanajan manehna tadi kakenaan ku pakarang Bahukim, tapi teu matakna naon lantaran manehna bisa mulihkeun deui kakuatan sorangan anu geus nyampak tina dirina. Kasugri kaum dangu kocapkeun dina poe isukna kayaan lembur Cibubuhay harita geus gujru deui wae. Urang lembur ngagarimbung sakabehna nyaritakeun kajadian tadi peuting. Sarkum oge geus ngadenge kana bejana. Lantaran pagawena si Uyeh jeung baturna ti isuk keneh geus ngabulak-balik carita tasamalah leungeunna bari pepeta. Cenah lamun peuting tadi di lemburna aya kajadian tarung antara siluman anu sok nyerot getih jalma tea ngalawan Bahukim. Nyepuguh bae atuh anu ngarobrol teh meuni rame. Samalah harita Sarkum Maanah jeung Nyi Sawitri ngabarandungan kalayan Daria. Tapi sajeroning kitu Nyi Sawitri hatena manyerenge seuri. Da saurang oge eueuh anu nyangka lamun anu keur dicaritakeun teh taya lian ti manehna. Gancangna carita waktu 2 poe geus kaliwat Mitra. Rebun-rebun keneh Nyi Sawitri jeung Sarkum geus arindit. Sabab harita rek nepungan akina anu katelah kisah Roni anu matuhna di tengah leuweung sarta tempatna kawilang jauh ti lemburna. Inditi mah Sarkum mawa mobil mapai jalan pilemburan lantaran lamun disorang ku leumpang mah geus tangtu bakal meakeun waktu anu lilana aya kana 2 poena. Cara ti heula Mitra. Samalah bisa leuwih da pasti bakal eureun-eureunan. Samalah Sarkum oge inditna bari mawa babekelan, kaasup bensin di wadahan kana jarigen, lantaran palaur mobil mogok di jalan. Adena ku ayeuna Sarkum geus apal kana jalan anu rek diliwatan. Irawanci samemeh magrib. Sarkum jeung Nyi Sawitri harita aranjog ka hiji lembur. Anu pangeusina tempatna geus rek deukeut ka pileuweungan. Kayaan di luar sepi jempling da puguh lembur leutik pangeusina teu loba samalah lamun diitung. Samalah lamun diitung imah anu aya di dinya moal leuwih ti 20 suhunan. Itu oge tempatna ancal-ancalan kahalangan ku kebon jeung pasawahan.
Nyai, geus burit ieu teh akang capek. Ayo urang urun heula di dieu. Ceuk Sarkum ngareret ka bojona anu keur diuk jigireun. Mangga Kang, sami abdi oge capek. Tapi di mana anu aya warung? Tuh sugan belah ditu. Da biasana mah sok aya warung. Sanajan di lembur leutik oge. Da pasti urang dieu sok balanja keur bubutuh sapopoe. Walon Sarkum, mobil tuluy maju lalaunan teu dila katempo aya warung leutik di sisi jalan tapi geus rek tutup. Ngan katingal pantona muka keneh. Sarkum bungah reg mobil eureun hareupeun warung. Geus kitu jerut duanana tarurun gebrug panto mobil ditutupkeun. Koloyong duanana ngadeuketan ka warung. Sampurasun. Sarkum uluk salam panon melong ka jero warung. Rampes. Kadengi aya nu nembalan ti jero. Teu lila antarana torojol saurang awewe tengah tubuh nyampeurkeun ka Sarkum jeung bojona. Bade ka saha Ujang? Tanya si bibi warung bari melong kanu duaan lantaran teu wauh. Hapunten bibi, pami ieu teh warung sanes. Tanya Sarkum bari manggut ka si bibi. Laras Ujang ieu teh warung. Mung bae tos bare tutup margi dagangna oge tos sareeh poyah kieu mah. Oh gitu. Duh hanjakal atunya boros satadina mah abdi teh bade jajan. Samalih pami tiasa mah sakantenan we bade ngiring ngararep di dieu. Margi abdi sareng pun bojo teh capek mung bae perjalanan teu bih keneh. Oh kitunya mangga bae atuh pami Ujang kersama. Mung kumaha di dieu mana tempatna ukur sakieu we saya aya. Malu mantuna di pasisian. Ah teu sawios bibi. Ku parantos diangkeuna oge abdi sareng pun bojo teh kalintangan nuhunkeun pisan kana kasayan salira bibi. Walon Sarkum bungah paromana marahmai. Ari Nyi Sawitri teu milu ngomong. Nya pami kitu masok mangga atuh kalebet Ujang Nyai. Tapi itu mobilna dipagehan heula pantona Ujang. Pargi bisi aya bagong asup. Maklum di dieu masok loba begu ngulampreng wan si peuting teh. Ceuk si bibi bari melong kana mobil anu ngajugrug hareupeun warung. Nya mangga bi, ke atuh urang koci heula nya. Walon Sarkum ngoloyong ngadeuketan kana mobil pantona dikunci meuni pageuh. Geus kitu sup tuanana ka jero warung tuluy gukek dariuk. Sor disuguhan cai ku si bibi jeung lalauhna tapi ukur saaya-aya. Lantaran dagangan geus bareak ngan kari tinggal sesana sautak saeutik. Ujang. Punten ari Ujang teh saha teh? Sareng bade angkat ka mana? Tanya si bibi bari melong ka semahna. Lantaran hayang nyaho ari sabab samemehna can kungsi panggih jeung anu duaan. Abdi teh pun Sarkum pami katelah mah bi. Tah ieu pun bojo wastana Nyi Sawitri. Pami tujuan mah abdi teh bade nepangan pun aki. Mohon bi nepangkeun atuh abdi pun Sawitri. Ceuk Nyi Sawitri sok ngajak sasalaman kitu deui Sarkum sarta gap di tampanan. Nyi Sawitri. Laras bi tapi pami bibi saha? Ah, bibi mah pun ucih katelah di lembur mah. Walon bi ucih nyebutkeun ngaranna. Ae, ari nyai teh putuna Aki Saroni kitu. Laras bi, abdi putuna Ki Saroni. Geuning salira bibi uninga. Nya komo we atuh lantaran si Aki mah sering ka dieu. Samalah sok ngobrol jeung bibi cenah boga incu ngaranna Sawitri. Samalahnya lamun teu salah kakaraya kana dua poe anu ka tukang. Si Angki teh datang ngajual hayam opat ka bibi. Duitna dibalanjakeun kana bako jeung bubutuh anu sejena. Oh kitu bi. Nya kitu. Nya syukur atuh ayeuna urang teh bisa dipanggihkeun. Ae ke heula atunya bibi rek nyai tola sangu bisi geus hasak. Sakalian rek popola da pasti Ujang jeung nyai teh lapar hayang dahar. Ceuk bi ucih tuluy ngaleos ka dapur rek nyait sangu jeung popolah kadaharan anu sejena keur nyuguhan semahna. Sarkum jeung Nyi Sawitri narungguan. Sabot keur kitu torojol saurang lalaki umurna moal jauh ti si bibi da puguh salakina. Nya barang ningali di imahna aya tamu gek diuk tuluy silih kenalkeun. Saterusna ngajak ngobrol. Siang geus aya kana sawatara waktu torojol deui bi ucih nyampeurkeun bari ngelek boboko anu dieusi ku sangu. Sok ditunda hareupeun semahna.
Leos deui ka tukang ngakutan dengan asa kalian jeung piring alasna. Satuluyna brak dalahar bareng ngariung opatan. Katempo Sarkum meuni ponyo daharna da puguh geus lapar. Sok padahal dengeuna ukur saaya-aya anu aya di kampung. Rengse dahar prung ngarobrol deui meuni aruplek. Sedengkeun si bibi terus meresan urut dahar di akutan deui ka dapur. Peuting harita Sarkum jeung bojona ngararep di imahna si bibi. Kabeneran anu boga imah teh hade sikepna somea. Jadi telila oge geus congah teu asa jeung jalma saliwat anu kakara harita panggih. Kocapkeun poe isukna mitra. Ira wanci haneut moyam. Sarkum jeung Nyi Sawitri geus saragedangdan lantaran rek nuluykeun perjalanan. Mobil dipihapekeun di imah si bibi sabab lalampahan rek nyorang pileuweungan. Sanggeus sagala rupana tarapti sareta geus amitan ka si bibi warung jeung salakina. Sarkum jeung bojona beral miang rek ngajugjug ka imah si Aki. Sarkum ngagandong kantong gede usina baju keur salin jeung oleh-oleh keur si Aki. Samalah Nyi Sawitri mawa jingjingan, eusina kadaharan keur burueun si Aki. Sajajalan gunter ngalobrol bari ngadedengekeun sora manuk anu ricit tina dahan pating ara celok jeung baturna. Terus pating keleper hiber rek neangan kahakanan. Urang gancangkeun ieu carita mitra, kira wanci sabada lohor. Sarkum jeung bojona geus aranjog kaburuan imahna si Aki. Kayaan di dinya jarempling panto imah nutup tapi jandela muka. Sampurasun Aki. Nyi Sawitri uluk salam tuluy muru kana panto geus teu sabar hayang panggih jeung akina. Sarkum nuturkeun ti tukang beungeutna beureum kesangna luut leetna pas ngahegak da puguh cape. Gek diuk dina golodog sok kantong diajageun. Sampurasun Aki. Sarkum uluk salam tapi ti jero can aya anu nembalan. Nah ka mana Nyai si Aki teh? Nah keur eueuh kitu? Nya sigana mah kitu Kang. Si Aki teh keur teu aya. Tapi teu nanaon. Keun urang tungguan moal lila oge gerana rojol. Walon Nyi Sawitri sok nunda jingjingan ledak atuh ngusap kesang anu renung dina tarang. Aya kana setengah jam Sarkum jeung bojona nungguan kalayan sabar. Keur kitu torojol si Aki datang. Ningali kitu puguh bae Nyi Sawitri bunga. Aki, ari Aki mulit di mana? Geuning aya seueur mah. Nya biasa we Aki mah tos udah ridol da kaluman ari cicing wae di imah mah. Walon si Aki terus nyampeurkeun. Aki kumaha damang? Tanya Sarkum solongkrong munjungan kitu deui bojona gap di tampanan. Jaga laki mayang. Ayo atuh arasup ka jero ulah diuk dina golodong halangan. Jeung deui ngalah bisa leureum da geus pasti capek atuh udah jeung Nyai teh. Ceuk si Aki tuluy muka panto sup ka jero imah. Sarkum jeung Nyi Sawitri nuturkeun sarata teu poho kantong oge dibawa kitu deui jingjingan sok ditunda dina palupuh. Ngenyang wasa keudeng akirek nyokot heula cai. Ceuk si Aki tuluy ngaleos ka tukang sok sanajan katempo geus kolot. Samalah buuk geus bodas kabeh tapi awakna jagjag jeung cangker. Teu lila si Aki geus ngurunyung deui bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Pelauhna cau Ambon sasikat sok ditunda hareupeun Sarkum jeung incuna. Sok kalinya ngarinom heula ngalah teh hanyaang. Atuh nuhun Aki. Walon Nyi Sawitri gap kana teko geus kitu cirilik cangkir dieusian cai sor ka salakina. Gap Sarkum kana cangkir regot nginum meuni ngalaklek. Kitu deui Nyi Sawitri sarua da puguhana ang ti koro asa tuhureun. Sanggeus ngarinum sok cangkir ditunda. Ojang kumaha gayaannya yang mau calager kula warga? Alhamdulillah pangesto Aki. Kumaha kayaan usaha ujang lancar?
Si Aki tumanya deui bari neuteup ka Sarkum. Lancar Aki. Samali mah lancar pisan teu aya halangan jeung harungan. Nya syukur atuh. Aki teh bungah ngadengeunna. Kumaha ari Nyai nah betah aya di lembur? Tanya si Aki bari ngareret ka incuna. Anu ditanya pok ngawalon. Kan tenan Aki, samalah betah pisan. Nya syukur atuh ari kitu mah. Mata geuning menyelila tenepungan kaki panya teh geus baraha deui. Aki piraku abdi hilap ka sepuh. Mung bae abdi teh ngarumaoskeun memang joledar ka Aki teh. Kumargi kitu abdi teh saja mundut ti hapunten. Laras Aki abdi duaan teh. Mundut ti hapunten margi tos joledar ka salira Aki anu parantos ageung jasana ka abdi. Mung bae sanes dihaja tuh da kumaha geuninganan. Pademelan abdi teh seueur pisan ku ayeuna mah. Samalih usaha abdi ku ayeuna mah langkung majeng. Janten sapopoe teh hayeuh we ngurus usaha. Dugi ka abdi teh teu sadar lamun tos lami tenepangan ka Aki. Walon Sarkum nerangkeun kayaan kahirupan sapopoe di lembur. Anu memang bener riweuh ngurus usahana. Ngirim domba jeung hayam ka sababaraha pasar. Kenyae teh naon yang. Nya Aki oge tangtu ngareti kana kayaan ujang anu riweuh loba pagawean. Hatur nuhun Aki. Margi geuning salira Aki mah ngartos kana kayaan abdi anu salaresna. Janten abdi teh sanes teu sono ka Aki. Mung bae kumaha atuh da memang kitu kayaana. Ceuk Sarkum nyaritana daria. Sedengkeun hate mah rada era sabab rumah salamun manehna teh joledar ka si Aki jarang manggihan. Da puguh haroream ku jauhna. Pancek Aki oge keun wae jang Sarkum. Sabab Aki mah teu mempermasalahkeun pasoalan eta. Anu penting ujang jeung si Nyai Incu Aki calageur sareta rumah tangga aya dina katengtreman. Kitu deui sarilana sing aya dina kalancaran. Tapi ayeuna datang ka dieu teh sakadar hayang pangiwungkul jeung Aki atawa boga kaperluan anu sejen. Tanya si Aki bari neuteup ka Sarkum. Teu aya Aki, teu aya kaperyogian anu sanes abdi mah. Iwal teh hoyong pendak sareng salira Aki. Margi pun bojo tos sono saurna teh. Walon Sarkum da memang bener manehna mah teu boga kaperluan anu sejen. Leres Aki abdi teh tos sono ka Aki. Da Aki oge sarua sono kanu jadi incu. Aki kumaha pamisarirang hiring we atuh kalembur sareng abdi. Supados teu nyalira da geuning di dieu mah teu aya rencang. Nya Aki kumaha pami urang di lembur we atuh sareng abdi. Ceuk Sarkum jeung bojona nyambat ka si Aki ngajak sangkan milu ka lembur. Moal Aki mah. Lantaran geus betah cicing di dieu kajen sorangan oge da geus tuman Aki mah. Jeung deui Aki mah geus taresep cicing di tempat anu rame loba jalma. Sok loba dedengean teh cara aya di dieu. Tis di herang mata teh sanyana puguh hirup sorangan. Laras rupina da salira Aki mah tos betah di dieu. Aki, ieu teh abdi ngabantun oleh-oleh kanggo Aki. Ceuk Sarkum gap kana kantong tuluy dibuka. Oleh-oleh teh naon ujang? Walon si Aki haripeut panon melong kana kantong. Ieu Aki aya sarung sareng anggohan. Samalih ieu dina jingjingan aya bako mole sareng katuangeun anu sanesna kanggo Aki. Jawab Sarkum ngaguar kantong jeung jingjingan eusina dikaluarkeun dibantuan ku bojona. Breh katempo eusina rupa-rupa aya samping sarung 2 wareuteuh. Baju kampret calana pangsi aya kana sababaraha setelna keur salin si Aki. Samalah peci oge teu tinggaleun. Ditambah deui ku bako mole anu pangalusna. Nya kitu deui kadaharan anu sejena rupa-rupa anu tangtu eueuh di dinya. Oyo, geuning eta mun sagala aya ujang meusina teh. Ceuk si Aki paromana marah mai hatena ngarasa bunga. Laras apan oleh-oleh kanggo Aki. Nya Aki ieu teh sadayana kanggo Aki. Nya nuhun atuh Nyai, ujang Aki bunga boga samping sarung we teh jeung papakean we teh. Puguh butuh Aki teh. Sabab
sabab baju salin anu aya geus badale da jarang meuli atuh Hakimah. Ceuk si Aki gap kana baju kampret duluy diajaran gap teuing kana samping sarung dekul di beber-beber. Katemput corakna ralus pisan lantaran sarku meuli barang anu hargana mahal. Da puguh hayang ngirim ka si Aki anu geus gede jasana. Geus kitu prung tiluana ngarobrol ngaler ngidul pogot pisan. Samalah diselang bari barang dahar. Si Aki cacamuilan ngadahar kadaharan bawa incuna. Anu ngareunah jeung haripu cocok keur anu geus eueuh huntuan. Kasugri kaum dangu urang kocapkeun sorena harita teh sarkum keur indit ka pancuran rek mandi bebersih. Sedengkeun Nyi Sawitri geus mandi ti heula. Gek atuh diuk hareupeun akina keur kitu pok si Aki tumanya kalayan daria ka incuna. Meungpeung di dinya eueuh sarkum salakina. Nyai kumaha kayaan hidup? Nah taya jalma lian anu nyahoan? Tanya si Aki sanggeus ngobrol paduduaan. Nya dugi kadanget ayeuna mah teu aya Aki. Urang lembur saurang oge taya anu curiga saha abdi nu sabenerna. Syukur. Kade kudu bisa ngajaga diri lamun hayang ngana cicing di alam manusia mah. Oma salilana kudu ingat kana sakabeh papatah ti Aki. Lantaran lamun teu tumut kana papatah bisi matak cilaka kana diri. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.